Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa wilujeng patepang sareng abdi Kenil Zakwan Ibrahim dina acara Warta Bogor. Warta anu garis kapidangan nyaeta korban longsor di Desa Tenjolangan diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah di Pakebunan Dewata, Desa Tanjola, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung Nudina tanggal 8 Maret 2022 kena kauruk. Masih kene diajar di tenda darurat. Marenehat teu bisa balik ke sekolah asal sebab masih longsor deui. Kupu posko koordinasi mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu Ciwidey Rancabuli Asep Taulani mengumpulkan aya 242 budak sekolah dasar nepi ka sekolah menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 orang diantaranya nyata murid SDN Dewata anu sekolah dekat jeung tempat longsor. Maraneha ayeuna diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyarupakan ujian nasional. Disarahkeun 2 minggu katukan Maraneha cicing jeung diajang di imah kepala sekolah SDN Cisondari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatung wilujeng patepang di dina wonten nu dongkap. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.